Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wargi wilujeng tepang sareng agan oom nya. Dina acara dongeng wayang. Atu nyanggakeun salampang wilujeng mugia urang sadayana aya dina Ginanjar kawilujengan ginulur karaharjaan sareng salamina kenging pangaping pangjaring di Gusti nulas asih. Amin. Atuh wargi carita wayang danget ieu urang nyaritakeun Cupu Manik Astagina. Cupu Manik Astagina ieu nyarioskeun tilu putra putri ti Resi Gotama sareng Dewi Indradi nya. Wayang anu aya dina carita ageng nyaeta Ramayana gitu. Urang kawitan wargi siapkeun kopina, siapkeun sagala rupina, urang tamatkeun dina sakali aosan gitu teh nya supaya ulah aya anu ngaganggayong gitu. Hayu urang kawitan. Urang carioskeun di jonggring salaka anu jadi raja nyaosan para dewa kitu teh. Tamaha janten kabayan dewa tangan kapetengan raja jonggring salaka. Sanaos horeamna taku kawantun nuju raos-raos leleson hiang narada kapaksa nguniang tina calikna. Aya jurungan sumping majar diantos ku Batara Guru kedah kairingkeun cenah teu tiasa majar kumaha. Laju kuliat memeh jaregjeg ngadeg teh. Purilit peretek marius-mariuskeun angkengna. Lumayan teu paregel teuing. Ret kaki utusan nu dipiwarang neang anjeunna teh. Nam. Dagoan di luar. Kami rek ganti baju heula. Bus ka tempat dangdos, kamar alit sakurilingna pinuh ku enteng. Sareng sena bijil deui. Bari angkat kadang ngagerendeng baku ari geus ratu-ratu ning ratu, raja-raja ning raja. Awas sakabe alam. Caturna wajib digugu, ucapna ulah dipungpang. Parentahna harianeun. Aya naon cenah? Naros ka jurungan. Heuh, sugu sambung lengkah, bibir sambung lemek. Ukur ngajalankeun piwarang. Tambahna singget. Har. Baruk teu apa? Joleos we nya dititah teh. Lain tetanya heula. Ngarah eces, hadas naon pangna urang di jurung laku. Tua sateuing duh. Ai heueuh nya. Nembe anjeunna sadar nu miwarang teh lain jalma samanea. Hyang Otipati Dewa Guru. Hayu atuh, bisi jagatna tanungguan. Ring duanana angkat patutur-tutur. Batara Narada ti payun diiringkeun ku ki utusan. Angkat rusuh semu ngungkug. Margi palai enggal-enggal dugi. Panasaran hoyong geura-geura terang. Aya naon pangna anjeunna diala. Ari jalan sorangeun teu sadayana datar. Rajeun nanjak sareng mudun. Pantes upami teu kantos lami ambekanana sari ngahegak. Kitu teh mah yuswa kagungan maju ka sepuh. Turug-turug salirana asa beuki bayuh-yuh bae. Da eta kana tuang leuit angger taya nu disengker beuki diulah-ulah kalah beuki ngahanakeun. Alesanana teh panasaran hayang ngabuktikeun. Sajabat eta meung penghirup cenah deui. Geus maot mah ukur yang hulu ngaler dasar. Entong tuang jeroan majarkeun teh puguh ka beuki ti bubudak.
Diwagel nuang daging embe atawa domba kalah nambih nemen ceukna teh puguh matak alus kana awak nambahan tanaga ari aya gawe peuting duh ka naon maksana didamel wengi teh pira aku sugan ari di kebon onaman. Punten bade diakod ceki utusan ningal sampean nu angkat semua rarampeolan. Hei sok teu umum mana sina kami teh budak teras ngingkig deui col nepi ka bale marcokonda. Bale marcukonda teh ngusohor teh teu aya sasaha da puguh mung anjeun anu diala teh. Ki utusan amit mungkur ngarasa pancena tuntas. Laju ku batara dihejeunkeun tidinya teras mulu ka daleman teu kantos lami breh yang guru ka sondong aya nuju calik luhureun lembu andini minangka korsi gading kilang kancana barang ningali saha nu sumping haget ngabagiakeun hamu lepat anjeunna nganti-nganti pisan. Linggih Kakang Panji saur Sang Otipati. Nuhun. Kek satengah bebetkeun anjeun. Ki Adi mah cenah teu kebat kaganggu kureng hapamekan. Lek neureuyan hawa. Naon teh nya gerari geus ngangkir dadak-dadakan teh siga pisan aya nu penting-penting nu mawi diangkir ogenan aya nu kalintang pentingna. Arah aya naon gitu si Kakang masa henteu ngadengenan naon marca pada tisting trim sumawona jonggring salaka sarengna deui ari miwarang jelema teh heug kuningakeun naon maksadna pang manehna di jurung laku laina naon ngarah henteu jadi bingung boh kanu dititah boh kanu diangkirna. Rusia atuh Kakang dewa piraku kedah diucah Aceh. Sakedapan teu tiasa nembal kasauran Sang Hyang Guru kacida leresna piraku Rusia dewa diucah Aceh kumaha mun tuluy tatalepa atuh meureun jelema teh moal nyareat kabeh gumantung kana takdir lami-lami kitu nya leres orok aya akang manirurusuhan batan sakieu di kakolotan teu kaop diajak lempang rada rusuh napas karasana ampir pegat acan suku meujeunna loba ka nyeri. Akang bae kirang jeujehan nah atuh rurusuhan. Aya naon ieu teh Adi Guru? Resi Gotama piwarang liren tapana saurkeun sakur panajana ku dewa bakal disubadanan malah bari dipaparin hadiah. Saha sareng urang mana manehna teh naon deui kahayangna? Jalma suci lami ngabagawan payus janten wawakil dewa di dunya calikna di puncak Gunung Sukendra kaereh keneh karajaan Alengka Dirja cunun tatapang sat salira kolu nyang sarawak sorangan lian titawis bakti ka Hyang Widi milari kasampurnaan hirup malah mandar mulia waluya di dunya jeung di alam baring supagi. Naon deui kahayangna? Hayang ningal marca pada aman tingtrim pangeusina hirup urip alakur jeung sauyunan. Harah baris dipaparin hadiah? Hadiah naon Adi Guru? Mangrupa wewesen atawa kagamen? Wewesen sareng ageman mah manehna tos henteu butuheun. Sagala rupa parantos nyampak dina dirina. Urang pasihan we widadari di arah turunanana sina ngagelarkeun satria sajati. Saha? Bawirasa asa merenah upami Dewi Indradi. Sina lumungsur ke alam dunya. Indradi? Nah Kakang kawas nu kirang panuju. Henteu. Buru-buru we mundut Widi sejak mungkur raraga ngalaksanakeun pancen nepangan widadari Indradi. Saja jalan bari muru karang kawidadaren tempat widadari ngarumpul anjeunna teu oleh emut ka Dewa Surya. Deudeuh teuing anaking gerentesna.
Sauratu sabda raja kawasa alam triloka saha anu wani baha. Dedeh tinggal dedeh nyaah tinggal nyaah. Eyang teu bisa mungpang parentah yang otipati. Hidup kapaksa kudu ngiklaskeun Indra di kasep. Nya kitu deui mane Indra di angen-angen bisa kauntun tipung katambang beas. Pareng ngahijikeun tali luriat jeung surya bakal pegat tengah jalan. Muga-muga sing sarua ikhlas jeung leahna. Sagala rupa putusan Hyang Otipati pasti aya maksud jeung tujuan nu moal bisa dirampak ku urang-urangan. Mana Indradi, cikan sina ka dieu. Pokna barang dugi ka Karangka Widadaren majar kanuna aya. Nu dipiwarang gancang ngaleos teu kantos lami ngurunyung deui dituturkeun ku Dewi Indradi. Leuh. Abong Widadari geulis beh ditueun geulis saur Hyang Narada teu kedal. Malah tetenjoan teh leuwih geulis batan kabeh Widadari dalah Supraba atawa Dewi Ratih kongas ratuning Widadari eleh lucuna. Nah hate lebar kitu adi guru ngahadiahkeun Indradi ka Resi Gotama. Narada misaur lebeting manah. Padahal rek mere hadiah mamatak naon mun ku barang sejen. Siga pisan eueuh gilir-gilireun. Cenah geus teu butuh gagaman atawa wesen pangyieun-nyieunkeun karaton Sugan. Atawa upama tetep cenah hadiah kudu ku awewe sabab dipamrih turunanna asa leuwih hade mun neangan urang Marcapada deui. Rek anak raja, rek turunan ratu, naon hese na harkat Otipati. Kantun marentahkeun saha nu wani baha dipenta anak ku Raja Triloka. Adi guru, abong-abong kawasa. Jol teh Indradi wargi. Haturan geuning eyang. Ceuk Indradi laju nyanggakeun sembah sujud. Aya maksad naon eyang katuan abdi ieu. Ngahuleng sakedap lajeng yang diutus ku Tuang Rama Hyang Pramesti Jagatnata maksudna teh nah hayang bangun wasasa dawu sepuh sabda ingkang Rama naon rupa paunjukna sageui tuang wayah wantun baha. Syukur atuh ari kitu mah. Darak parentah Hyang Batara Guru didugikeun. Ditelek taya nu kaliwat selang-selang ngabebrah saha nu nyaho ieu pijalaneun ka bagian hidup. Tuluy we ngajak Indradi lungsur ka Marcapada. Sanaos manahna liwung kedang ngantunkeun sawarga pangpangna pupujaning ati Batara Surya. Dewi Indradi tuhu kana tumut kana pangersaramana. Kairing Batara Narada ngalangkungan lawang slamet angkep. Jog ka langit katujuh samemehna meulah heula tegal si awat-awat. Netek kana taraje ormas katumbiri 7 rupa. Teu kantos lami dugi ka puncak Gunung Sukendra. Prok sareng sang resi anu nuju gentur tapa. Gotama, geura eureunan tatapana. Naon nu dipikahyang ku anjeun dewa bakal nyubadanan. Malah geura ieu ilikan eyang mawa hadiah keur anjeun Widadari ti kahyangan. Dewi Indradi ngaranna teh. Nya Resi Gotama ningal kalebah datangna sora breh rikat sang resi sumembah. Nyanggakeun sembah sinungkem. Cenah melengek ningal gedengeun Dewa Narada. Abong harkat Widadari aya istri gelis-gelis teuing. Katarima. Disambung nguningakeun pang anjeunna sumping damping dongkap datang kadua Widadari Indradi. Atuh kumaha onam Bagawan Yuswara Si Gotama ngahaeup kaburitnakeun warugana bujeng-bujeng jag-jag belejag malah siga-siga maju kararempo. Gurat-gurat tawis anjeunna parantos sepuh nembrak ti handap kaluhur. Sampean panangan katut pameunteuna cacak henteu katuruban ku udeng
Mual lepat mastakana ngeplak bodas pinuh ku huis wungkul. Raraina onaman katinggal bersih cahayaan tanda yen anjeunna jalmi suci. Namung angger bae boro-boro mata kataji mamanahan Dewi Indradi. Tibarang prok ningal wuwujudan sang resi cacak kaduga bahula Dewi Indradi hoyong mulang deui ka kahyangan. Telepat tina sangkaan jaba kolot maju tokroh-tokroh jaba goreng patut jauh kamatut. Kudu kumaha aing ngahudang rasa bogoh da puguh kayaan Resi Gotama teh batan sakitu. Goreng teuing nasib diri abong geus kulak cangkem baca awak. Rajeun teh rek boga salaki meunangkeun aki-aki rarempo. Turug-turug rurupaanana kedok bakal onaman sok aya keneh teh nyeueunana. Ieu mah deukeut-deukeut pikasieun. Tah. Ieu eyang ngasrahkeun Dewi Indradi. Cenah saur Batara Narada. Sakedapan Resi Gotama teu tiasa misaur. Kaget ngadangu kasauran Batara Narada. Pilih genti socana ngareretan kanu ngadeg di payuneun. Sakapeung ret ka Batara Narada. Sakapeung ret ka Dewi Indradi. Benten sareng Hyang Narada unggal direret Dewi Indradi unggal ngalius. Resi sakti wikulung kusabrian oge ku anjeunna jol ngajudi kumaha mamanahan Dewi Indradi. Moal lepat sumping ngiring Hyang Narada sote dumeh nohonan parentah dewa. Jero-jerona mah teu ikhlas. Da aing oge teu hayang dianteran pipamajikaneun. Malah teu ngimpi-ngimpi acan. Nur dipenta teh semet hayang hirup waluya. Dijaga diriksa tina kalakuan nirca beh ditu. Marca pada katut pangeusina masing beukit ti isting trim. Nah, dasim abdi mah teu gaduh kahoyong nanaon. Kan tenan ngarep-ngarep hadiah teu aya gerentes-gerentes acan. Tatapa sote tawis bakti ka Hyang Widi. Lianti parantos janten kawajiban abdi sadaya resi. Mun teh mah aya kahoyong nu lian paling-paling raraganya purnakeun hirup minangka tambihna manawi dewa tamasian pareng hoyong ningal kaayaan ieu dunya aman ting trim paripurna pangeusina ulah hayoh silih kakalakeun nah ari ieu kalah maparin hadiah widadari eusina atuh kitu para parentah Otipati yang dewa guru hatur punten saurkeun ka Hyang Jagatnata paralu nampik pangasih saena widadari Indradi candak dewe kasawarga. Brai mamanahan Dewi Indradi atoh nguping kasauran Maharsi. Hayang teuing Hyang Narada ngadangu sareng ngagugu kasauranana nyandak deui anjeunna kakarang kawidadaren. Namung arina naon teh. Sakali deui saur ratu ucap raja. Komo ieu parentah Hyang Otipati. Sing saha anu wani baha hirupna moal jamuga upama dina tatangkalan teh mah kaluhur cadu sirungan kahandap moal akaran balangsak cilaka seumur umur nah kitu majarkeun teh ongkoh-ongkoh bodoh teh kaleuwih dia hadiahan widadari make nolak ieu batur mah dibelaan tandon nyawa hayang boga pamajikan ka widadari teh saur Narada deui. Reup deui mamanahan Dewi Indradi lir caang balik deui ka peteng. Nah Hyang Narada maksa teuing. Geus puguh jenisna nolak. Matak naon turutkeun sakahayangna. Ulah hayoh dibodo-bodo dibandingkeun jeung nu sejen. Sakali deui paralun nampik pangasih. Rumaos batan sakieu kaayaan. Umur parantos sueut ka hareup. Waruga payus disebut goreng patut henteu matut asa teu sanggem teuing kedah sasandingan rejeng istri geulis harkat bidadari. Tarima. Dewa moal salah sambarang mere hadiah. Upama taya maksud nu saestu. Teras ngareret ka Indradi geulis incueyang Dewi Indradi heug kayaknya geura sinungkem tanda niat satya mantuan.
Disaksian sawidak dewa kalebet Batara Surya Indra diresmi janten Gereha Resi Gotama. Ditikahkeun ku Hyang Narada sabadana muli dikasawar galoka kebat laporan kau tipati. Sakumaha pihatur salira ku akang tos dilaksanakeun. Resi Gotama udar tapana Indra diresmi jadi istrina. Bobo sapanon carang sapakan akang sejamit mundur. Hatur nuhun. Lajeng ngajurung nu munut mungkur di puncak Gunung Sukendra. Panganten sakali lungsur kapatapan sanaos ukur kapaksa Dewi Indra dijejem ngaladenan ingkang saroge sakumaha ilaharna hiji istri. Poh siangna, poh wengina, mangkuk sataun tiharita guar sora orok gelar. Moal lepat Dewi Indra dibabar putrana pameget sanaos masih mangrupa bayi tos katingal tiba kaleunana. Kersaning dewa rupi sareng warugana langkung nyeples tuang ibu tegesna pikasepeun. Geura pasihan jenengan, saur Indra di karamana murang kalih. Urang ngaranan Raden Guarsa. Murang kalih mani morontod, mata kresep ningalina, mana Dewi Indra diasa kaubaran. Ayeuna mah tara maling-maling ngalamun teuing kabebenjokeun ku buah ati. Utamana lebah lelewa jeung kabisana. Estuning nenggang tinulian. Sasaurananya bentesnya eces. Cing cirining calon satria sajati. Teneng ludeng leber wawanen. Utekna calakan diajar naon. Gampil pisan ngartina. Diwirid ilmu kagagahan komo sering ingkang rama meh-mehan wowotan. Margi tanaga murang kalih kacida bedasna. Tahun kadua brol Dewi Indra dibabar putrana sami pameget. Sagala rupana nyeples tuang raka maju kagede loba nyebutkeun budak kembar. Katambah-tambah Resi Gotama masihan jejenengan hampir sami upami rakana Raden Guarsa wasta raina Raden Guarsi. Nung turun tahun katilu kagungan deui putra sakali ieu mah istri jenenganana teh Anjani. Nu ieu mah hiji abong sami awewe sakeureut pisan sareng tuang ibu. Nembe brol pameunteunna tos katingali cahayaan. Sidik terah widadarina teh sorot socana lir bulan kembar. Rambut gomplok hideng lemes kadia sutra dewangga. Pangambung pibangireun adu manis sareng lambai beureum semu gading. Kulit salira kumaha onam pakulitan widadari bodas lain koneng lain teuing naon pibasaeunana. Sabab deket-deket warna kuku atawa endog hayam kampung. Bagja tinemenan. Saur Resi Gotama. Urang boga anak satilu-tilu. Hayo henteu nyangka waruga sakitu sepuhna masih keneh tiasa ngagelarkeun turunan. Salajengna Guarsi sareng Anjani langkung sering diurus ku Dewi Indradi. Kawan tu Resi Gotama mah katungkulkeun teuing ku pancen karesianana. Upama henteu ngawuruk ilmu ka santri-santrina damel tapa munajat kanu kawasa. Tampolana lahat pisan lali ka ingkang garwa. Kaputra onaman leuh ieu teuing. Leheung kitu margi saban dinten ngiring ngulik ilmu sareng para santri liana. Ku kituna parek sadinten sakali mah pasti ditepangkeun sareng tuang rama. Narajang Dewi Indradi beuki dieu beuki sesah. Sakalian hoyong ngalandongan kasono siang mah tos puguh deui sanajan wengi awis-awis ditepangkeun piraku ari kedah ngaganggu anu tatapa onaman. Kantenan silih cacapkeun ka asih ilaharna salaki jeung pamajikan biheung nitih sasasih sakali balukarna Dewi Indradi sering cuang cieung sorangan ongkoh salaki tapi waktuna sare ukur ngagugulung-guling atawa nanangkeup bantal. Tungtungna guling gasahan nahan hanaang pohara hanaang batin sanes hanaang ilahar
segar ringgah garlir sawah lamin teu katinggang hujan. Kitu teh ama Yuswa Indradi teh masih kene memejeh na kapalai kari-kari teh kacumponan pantes upami anjeuna janten sering humandeuar. Kieu horeng ari boga salaki kakolot cenah. Turug-turug harkat resi saban poe gawenangan tatapa reujeng tatapa. Mun teu kitu jongjon wiwirid ka para santri, anak bojo mah sasat kaluli-luli malah sakepeung mah siga ngahaja dipopohokeun. Wengi majeng tetengahna waktos Dewi Indra dipikeun sakasak kitu kalina nyorangan guling gasahan. Salilana raos kareunang bayeung yang padahal patapan teh pernahna di suku gunung hawa di luar kacida nyecepna. Kaleresan langit mabrak ku purnama, kembang leuweung megar mapag endahna peuting, seungitna ka angin-angin nyebar ka mana kemendi. Nyulusup ka pangkuleman ning boro-boro tiasa niiskeun manahna. Coba mun aing jadi ngarabi jeung Kakang Batara Surya, aduh Dewi Indra diantukna kalepasan. Meureun ayeuna teh meujeuhna babagyana bareng jeung datangna purnama. Kang kumaninah nyacapkeun kasuka. Teu pupuguh atuh Dewi Indra di teh ngudaran raksukanana paliluhur baning teu kiat hayaku nahan bayeung yang. Lantaran manahna beuki marudah. Pangrasana rek kasaha anu nenjo kabiasaan leuman purnama ingkang caroge meujeuhna gegenturna madepkeun diri ka Hyang Dewa Candra. Ti tadi tisonten keneh ongkoh beuki dieu sasat beuki lurjeun siga nu geus taya karep atawa tos kahilangan karep. Ongkoh pantos sakitu rekepna teu melang aya nu ngintip. Dewi Indra dibanget teu uninga waktos anjeunna humandeuar nyabit-nyabit jenengan Batara Surya kadangu pisan ku jalmina. Ari dewa apan seukeut deuleu tiasa nguping ti katebihan keur maeukeur Hyang Surya lami kaelang-elangan kari-kari nguping bebeureuh manten bangun nandang ka sono pohara. Teu talangke anjeunna lungsur ti kahyangan rencepan lumebet ka patapan. Salajengna naon nu teu tiasa dilakonan ku Dewa Surya di mana aya cahaya didinya anjeunna aya. Aduh Kakang Surya, Dewa Indra diraos reuas campur bunga. Duka hilap duka api-api hilap teu kabujang nutupan salirana palih luhur. Indra digelis. Hyang Surya teu kaampeunahan kasono duriat nu kungsi pegat kasambung deui. Leuwih raket, leuwih dalit sajiwa saraga. Paingan pitutur sepuh laku goreng pacuan ulah dipirucaan sakalian kung singasaan bakal terus panasaran. Nyakitu deui kalakuan salingkuhna Dewi Indra di jeung Batara Surya. Beuki lami beuki nemen dapon carogena balangah tos tara terang di wayah. Geus pugu ari wengi tumaninah tiasa sakarep ingsun. Dalah siang dibelaan maling-maling ti murang kalih utamina ti Dewi Anjani nu kacida miindungna. Da ari raka-rakana mah bubuhan pameget arulin mindeng jarambah. Supaya urang langkung jongjon Anjani urang pasian cocoan cek Batara Surya ka Indradi. Song masian barang siga kotak wanguna juru dalapan anu katelah cupu manik astagina. Kahengan eta kotak utamana tutupna dibuka. Katingali siga kaca eunteng ngalangkungan eta kaca bruh breh pamandangan di sawarga loka. Dewi Indra dikaget. Nelak-nelak eusi cupu kaayaan di karang kawidadaren atra sagala rupana kaputren patamanan wahangan mungguh matak ngehudang kawaas zaman ayeuna jadi urang kahyangan. Cupu manik dipasikeun ka si bungsu
bari teu hilap di omat-omatan ulah ditembong-tembong kanu sanes kalebet ka Kang Guarsa sareng Guarsi. Alesanana margi cupu mung hiji-hijina. Anjani puara bingana dipaparin cocoan sakitu ahengna. Emut kana wawadi ti ibuna eta cupu digular goler di sambarangan teh ulah. Upami anjeunna pale ningali eusina ngahaja milari tempat nu nyingkur. Biasana tempat-tempat anu ngaruyuk luareun patapan. Orok kaya kusabab eusina puara pikaresepeunana Anjani sering kalepasan moho. Dugi kailap kana waktos lami-lami kalakuanana ngondang curiga raka-rakana margi sering pisan Guarsa sareng Guarsi kaicalan tuang rai. Akang mah ngarasa aneh ku kalukana di urang teh. Cenah sakali mangsa asa sering pisan ngereles-ngiles di patapan cing sugan ki adi apal. Sok ka mana bae ulina lainan naon melang akang mah kawan tu budak awewe. Hi anu mawi tuang rai oge sami. Ari heug unggal ditaroskeun ka kanjing ibu, walana teh cekap ku teu terang. Sugan aya semu-semu melang. Panya kitu ku akang ge kaalaman. Aneh Anjani jeung kanjing ibu, siga sailon, siga aya nu disumput-sumput. Rai raka beuki curiga, kumaha mun urang intip? Guarsi gaduh piusul, nya. Isuk mah, ka mana leosna Anjani urang coba tuturkeun. Duanana sapuk enjingna Guarsa jeung Guarsi rerencepan ngintip kalakuan raina. Dituturkeun ti saprak ngantunkeun patapaan teras ka pakebonan dugi ka tempat anu nyingkur. Saperti biasa. Sadongkapna ka tempat nu singkur Anjani ngaluarkeun cupu manik tina sesela raksukanana. Lajeng dibuka breh pamandangan arendah di sawarga. Cai curcor ngagolontor, herang ngagenyas. Nutur-nutur solokan. Patamanan ngampar pinuh ku pepelakan. Mumbuahan jeung kekembangan. Tijauna beres ngajajar gunung-gunung aralit. Warnana rek sarupa jeung langit semu paul. Tiunggal madhab panon poe nyumorotkeun cahaya koneng. Dalain hiji geuningan panon poe teh di sawarga mah. Ti kaler, kulon, kidul, rejeung wetan. Anehna sakituna manceran cahayana teu matak panas kawas di dunya. Resep pisan mangabandungan pangeusina. Mun lalakina kabeh karasep awena kabeh gareulis. Bajuna aralus hurung mancur lantaran ditaretes inten berlian. Lian ti eta henteu katembong aya orok atawa aki-aki sabab prah umurna rata siga saumur. Katunggulkeun teuing kumoho nongton eusi cupu Anjani teu ieu eungeuh. Tita tadi raka-rakana ngintip. Sadar-sadar cupuna aya nu ngarebut nya eta kurakana nu cika Raden Guarsa. Cik akang ngilikan. Barang naon nu di lalajoan ku nyai teh? Anjani nyoba-nyoba ngarebut deui cupu kagungan namung tanagana awewe lain tandingan lalaki. Euleuh. Guarsa molotot ningal kaahengan eusi cupu. Weh, ieu teh tempat naon ngaranna? Mana endah-endah teuing? Cik abdi ningalkan, ceuk Raden Guarsi. Barang breh nya bae kakara ningal pamandangan sakitu endahna. Paparin sae teh nyi. Guarsa naros. Anjani kalah ngabige ditaros deui angger ngabige. Teras kitu jeung kitu bae tungtungna Guarsa sareng Guarsi seep kasabaranana. Cupu dicanda ka patapan niat disanggahkeun karamana. Sakalian sejak nganaha-naha Resi Gotama siga anu ngawilah-wilah kanyaah masian cocokan teh ukur kasih bungsu. Nah pedah Anjani hiji-hijina anak awewe. Sadongkapna kaleresan sang Resi kasondong aya atupok bae Guarsa sasauran dibantuan kuraina Guarsi. Majarkeun teh teu sangka ama milih-milih kaasih nyaah wungkul kasih bungsu kagungan barang nu aneh. Henteu bruk-brak terus terang dibagi-bagi sing rata padahal boh Guarsa boh Guarsi boh Anjani tunggal keneh putra Resi Gotama. Abdi oge duaan hoyong dipaparin cupu
Sami sapertos gaduh Anjani. Cenah kitu bari nembongkeun cupu kenging ngarebut di tuang rai. Baru cupu Resi Gotama Malik naro cik ka dieu amangilikan. Kumaha Resi cupu diilikan di tengetan sakantenan diparik salebetna. Kantenan anjeunna ngaros hemeng naha Anjani gaduh cocoan sakitu anehna. Mana komo saparantos sidik barang naon jeung saha anu bogana. Aing moal kapalingan ngan Batara Surya nu boga barang model kieu gerentesna. Cupu Manik Astagina kaulinan urang sawarga. Naon alosana Pang Surya mere cupu ke anak aing. Ieu cupu lain boga ama, jeung lain pamere ama. Saur Resi Gotama bangun nahan bebendu. Bisi hidup hayang terang cik geroan indung hidup. Kuar sirikat nohonan pamondut tuang rama temangkuk sabaralami sumping deui ngiringkeun ibuna. Sorog Dewi Indradi mark kapayunan sarogena ari marek tengah deketan. Cong nyanggakeun sembah sujud namung boro-boro ditampi. Maneh nu mere cupu ka Anjani. Basa nagari hal kasar. Dewi Indradi mung wasa unggek. Tisa maneh menang ieu cupu. Sakali ieu mah Indradi milih ngeluk jeung ngabetem. Kawan tu upami anjeunna terus terang pisah kumaha teuing benduna Resi Gotama. Sajabi ti eta anjeunna yakin carogena parantos langkung ti payun uninya. Kasebut Resi Sakti Wikuluhung Pagawan Beunghar Panalar sageuy nu kitu-kitu bae teu terang. Sabaraha kali ditaros deui Dewi Indradi kekeh henteu ngawaler. Ngeluk tumungkul ngabige lami-lami Resi Gotama ngaros cengkel. Kalayan teu sadar pok anjeunna sasauran ditanya ku salaki teh lain gancang-gancang ngajawab. Kalah ngajejentul badis arcan. Kasauran jalmi suci persis supata dewata. Sakalina kedalisan bakal aya akibatna. Babasan nanginang durung abang ciduh ragrag kana lemah tacan garing-garing acan. Hiuk angin luluwukan disusul sora darderdor sakedap alam dunya poek mongkleng. Barang brai caang ical waruga Dewi Indradi gentos jantan arca batu. Atuh jerit Anjani nangis midangdam. Pon kitu deui Guarsa sareng Guarsi tiluanana raos hanjakal nyaksian nasib tuang ibu. Da ieu gara-garana amarah Resi Gotama teu acan suda Cupu Manik Astagina kagungan Batara Surya blobor dialungkeun satarikna. Ningal cupu dialungkeun teu beunang diulah-ulah rai raka balapa heula-heula ngudag. Cupu ragrag di hiji tempat cupu leungit gantina aya talaga. Engkena kasohor talaga Sumala. Caina canembrang herang sisi-sisina bersih siga paranti pangojayan. Nya kadinya Guarsa jeung Guarsi dugi duanana langsung Cupu Manik moal ka mana ragragna pasti ka dieu. Matak paheula-heula ngagujubar niat milarian cupu. Ari Dewi Anjani kawan tu anak awewe lumpatna teu pati tarig sumpingna ka sisi talaga sapengkeureun raka-rakana. Malah barang anjeunna dugi pas pisan sareng mucung hulna Guarsa sareng Guarsi tina beungeut cai. Namung rupi sareng warugana parantos robih. Salirana ti kawit sampean dugi kana mastaka pinuh ku bulu. Duanana bleg monyet raksasa. Dumeh buluna henteu kawas monyet biasa. Ieu mah bodas bersih sareng lemes. Wih, aya monyet, cek Guarsa. Puguh, maneh monyet, tembal Guarsi. Aneh, soantana siga tuang raka. Nah aya monyet bisa ngomong. Sarta sorana siga sora adik kaula Guarsi. Aduh, urang teh tiwas kakang. Akhirna duanana sadar. Upama Guarsa sareng Guarsi sagala rupana persis monyet.
Dewi Anjani mas semet buluan dina raraina jeung panangana margi henteu ngiring ansrup ka jero talaga pangna raraina pinuh ku bulu sareng panangana tak dina lantaran ngaraos panas liwat saking anjeunna ngumbah pamenteuna ngargot sakedik caina barang ningal kana kalangkang segruk bae nangis mani eulih-eulihan tungtungna tiluanana paungku-ungku jeung ceurikan kadar awak tidinya maruli deui ka patapan sejak ngumaha ka ingkang rama utamina mundut pangampura rehing tos mida melaku nirca teu nurut kana kasauranana nyaah tinggal nyaah tapi ama teu bisa nulungan sabab sagala rupa kajadian keur saning maha dewata ayeuna mah urang sanggakeun deui ka anjeunna sugan masih keneh nyadiakeun pangampura minangka pameulina hidup tiluan kudu daek tatapa warsa tatapana niron-niron laku kalong ngagantung suku kaluhur dina tatangkalan dahar nginung gumantung kehadian angin ari guarsi kudu nurutan laku kidang lempang ka karandangan nu geulis hidup Anjani wayahna jadi bangkong ngambang di taranjang luhureun walungan bral geramian dibarengan ku doa ama kumaha ari nasib anjing ibu cek guarsa saperti hidup ayeuna keur nandang hukuman jadi batu arca tapi ulah hariwang dina waktuna bakal mulang deui ka saasalna ulas warsih 10 tahun nu tatapa dihampura sagala dosana guarsa sareng guarsi dipaparin kagagahan cenenganana gentos janten Subali jeung Sugriwa ari Dewi Anjani sabadana ngagelarkeun anoman di candak ibuna Dewi Indradi kasawarga. Tutas kitu lalakon Cupu Manik Astagina atuh agan anu nyambung laku carita wayang ieu neda tawakup sageung-ageungna sasiereun sabeunyereun mugi aya mangpaatna cag billahi taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.